Tah ji ieu babaturan aing teh. Tah jauh ieu nu diomongkeun penting teh. Ngomongkeun naon sia ker? Yang ngomongkeun kebaikan atuh aing ngata kurat. Wadul ketang wadul. Anjing sia ka aing beuh. Naon udur dengan sabungkus? Satreuk ketemu atuh si teh. Ada pabrik anjing. Aing ka warung heula teh nya beli udur. Ieu ge loba udur masih rita kudu meuli. Sia teh apa si Aji kumaha uduna sakumaha kenal pot angkot anjing. Sok bisa beuh sia teh fitnah aing mah. Ngomong kenyataan, aing ka warung heula ji. Tungguan sakedeung da. Sia sakedeung lila. Moal kalem. Emang dadak kitu sia teh mah kurang saon, tapi rame ya. Nya terang biga. Rokok atuh. Oh, ieu teh rokok. Sanes waluh. Bandung mah tisnya. Nya, teh orang Bandung asli. sanes abi mah orang Cianjur cuma kuliah di dieu gitu. Oh, orang Cianjur. Cenah mah gelis orang Cianjur mah nya aweuna Sami wae tergantung sih. Tergantung kumaha? Tergantung banget urang nah. Maksudna? Nya kan geus teh mun banget urang good looking lamun beurik mah percuma. Oh, berarti sami wae tuh nya di abi ge. Mun kitu Ari si Anto ka mana? Bawa apa Tah eta geuning tah. Sia teh meuli ti mana ket lila teuing. Aing ngantri meuli lila anjing. Najis aing ka warung eta deui. Mana minjem bensin? Eta ka mana? Lah, tadi teh di dieu. Murag meureuna ka mananya? Da terima di dieu. Tapi heuek ting nasi waduk.